Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Dena Meda Zahra ti kelas 12 IPA 2. Di dieu abdi bade ngajelaskeun materi biografi kelas 11 pikeun penugasan basa Sunda. A. Medar perkara biografi. Biografi teh asalna tina basa Yunani, nyaeta bios nu artina hirup jeung grafien nu artina catatan atawa tulisan. Tuluy eta kecap teh diaku ku basa Indonesia sarta ejahanana diluyukeun jadi biografi. Kiwari kecap biografi geus biasa dipake ku urang Sunda pikeun nuduhkeun lalakon hirup hiji jalma. Jadi, biografi teh mangrupa catatan sajarah riwayat hirup hiji jalma, boh nuju maneng keneh boh nu geus maot. Bisa sagemblengna ngadadarkeun lalakon hirup ti mimiti lahir, riwayat atikan, prestasi atawa karya nu dihasilkeun nepi ka maotna. Bisa oge ukur medar sabagian tina kahirupanana nu dianggep penting. Dumasar kana panulisna, biografi teh kabagi dua, nyaeta biografi jeung autobiografi. Nu ngabedakeunna nyaeta biografi nyaeta riwayat hirup nu ditulis ku jalma sejen atawa panulis khusus. Biasana dina nulis biografi mah make gaya basa jalma katilu, nyaeta biasana ngagunakeun kecap manehna atawa anjeunna. Autobiografi nyaeta riwayat hirup nu ditulis ku nyalira, nu eusina nyaritakeun kahirupan atawa lalakon sorangan. Ciri utama dina panulisan autobiografi nyaeta nyebutkeun tokohna ku kecap kuring atawa sim kuring, nandakeun yen eta tulisan teh meunang manehna sorangan. Biasana autobiografi ditulis jadi hiji buku atawa karangan karya tulis, biasa anu bisa dibaca sakali maca. Unsur biografi. Biografi jeung autobiografi teh kaasup karangan narasi anu nyaritakeun hiji perkara, nyaeta nyaritakeun lalakon hirup hiji jalma. Boh biografi, boh autobiografi dina nuliskeunana sok didadarkeun unsur-unsur nu dianggep penting. Di antarana hiji, ngaran lengkep, ngaran pondok atawa jujuluk. 2. Tempat jeung tanggal lahir. 3. Dedegan jeung pasipatan. 4. Riwayat atikan jeung pagawean. 5. Lalakon hirup nepika bisa sukses dina widangna. 6. Karya prestasi atawa hasil gawe. 7. Pikiran, gagasan, jeung sikep dina nyanghareupan kahirupan. 8. Jalma-jalma nu dianggep penting jeung gede jasana dina kahirupan. 9. Cita-cita jeung harepan nu kahontal jeung nu can kahontal. 10. Kalangenan jeung hal-hal nu dianggep penting dina kahirupan. C. Struktur biografi. Hiji. Orientasi. Bagian anu eusina ngajelaskeun ngeunaan ngawanohkeun eta tokoh atawa ngagambarkeun awal carita eta tokoh. 2. Kajadian atawa masalah. Bagian nu eusina ngeunaan kajadian atawa masalah anu dialami ku eta tokoh. Dina bagian ieu umumna ngandung katerangan ngeunaan hiji carita. Jadi, carita anu alus dina wangun ngaresekeun masalah, proses karir, senang, tegang, sedih, malah inget kajadian anu geus kaalaman ku tokoh. Ku kituna anjeunna ngarah ka ngahontal impian, cita-cita jeung kasuksesan. 3. Reorientasi. Ieu mangrupa bagian panutup anu umumna ngandung sawangan pangarang ngeunaan tokoh-tokoh nu geus dicaritakeun dina teks biografi. Bagian reorientasi mangrupa bagian pilihan. Jadi bisa aya atawa teu aya gumantung kana pangarang. D. Ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks sorangan miboga fungsi pikeun ngabedakeun hiji teks jeung teks sejenna. Ieu dihandap aya sababaraha ciri-ciri teks biografi, diantarana hiji,
Teks biografi kudu ngandung fakta-fakta tina pangalaman hirup tokoh. 2. Teks biografi mibanda wangun panyajian narasi atawa nyaritakeun. 3. Teks biografi nyaritakeun kajadian-kajadian penting anu geus kaalaman ku tokoh-tokoh tina kahirupanana. Sangkan nu maca meunang inspirasi, motivasi, jeung tangtuna contoh pikeun kahirupanana. Manfaat biografi. Sapertos teks nu sejenna, biografi oge miboga manfaat pikeun anu maca. Di antarana diajar jeung ngeunteung kana pangalaman hirup hiji tokoh. Bisa nyaho gagasan atawa pikiran hiji tokoh. Biografi hiji tokoh bagian tina dokumen sajarah. Maham hiji kajadian atawa peristiwa tina sawangan anu beda-beda. Contoh teks biografi. Contoh teks biografi anu judulna Engkos Koswara. Engkos Koswara lahir tanggal 20 Juni 1865 di Cisarua, Bogor. Lulus di SMP tahun 1808 hiji. Henteu bisa nuluykeun sakola lantaran kolotna ripuh teu bogaeun biaya. Sanajan kitu, Pangkos henteu putus asa. Manehna sateka pola mekarkeun bakatna nyaeta nyieun barang-barang karajinan pikeun cenderamata. Lain meunang sakola atawa kursus bisa nyieun barang karajinan teh, tapi ku kadaikana sorangan. Sabablekeun jeung dariya digawe, barang karajinan jieunan Pangkos tuluy kawentar. Rupa-rupa cenderamata jieunan Pangkos kayaning wayang, peparahuan, jeung patung boneka kiwari geus nyebar ka mana-mana. Tina hasil digawena, Pangkos bisa nyukupan kabutuh hirupna sapopoe sarta bisa nyakolakeun anakna. Di gigireun imahna di Cisarua ayeuna geus ngadeg sanggar, nyaeta tempat anu diancopkeun pikeun sing saha bae anu hayang diajar nyieun barang kerajinan. Tahun 1888 manehna milu dina pameran barang karajinan sarta menang panghargaan ti pamarentah. Sakitu manawi ngeunaan pedaran biografi pikeun kelas 11 hapunten dina sadaya kakirangan sareng kalepatan. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.